Janak panangan mama, teteh Aa, mangga sungkeman kabangunan mama. Mangga sungkeman. Mama, mangga deku di payuran mama. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, tinggal tuh ibu lala. Anu tos niah Aa, tikawin bade ngajeja pangkat nikah. Jauh cica mama lala teh. Saking bagjana kasep, hidup seperpas ayeuna jasa marang tenang. Moga ayeuna gugregeun mastaka hidup di pangkonan mama. Neng, ieu mama hareup sering dihesekeun ku hidup. Ieu mama hareup sering dikecewakeun ku hidup. Ieu mama hareup sering tasentah ku hidup. Tapi mama hareup bakal pangheulanan hampura ka hidup. Sebab hidup teh anak mama. Anu dipikirnya anak mama. Mah hapunten abdi duaan, rumus abdi seueur dosa ka mama. Rumus abdi sanyasakeun ka mama. Gelis kasep anak king, tadi kita lagi sedih hampura ku mama. Selalu dilakir ku mama mulia, walia, bangsa rumah tangga hidup. Jika gelis kasep, maka dirangkul mamana, maka dipeluk mamana. Mama, bagja mah, neng haula ayeuna tos dugi kana jodohna. Mama, cek ari ayeuna tos janten pamimpin rumah tangga. Tos biasa ngawujudkeun rumah tangga niping ridho ku Allah. Didoakeun gelis kasep ku mama sing maluya bagja rumah tangga hidup. Beramian anak. Neng bagja gelis kudu sepuh sakitu dedeuhnya anak hidup. Tuh mama Meci, ada salami ieu mika asih ka hidup. Ada salami ieu mika nyaang ka hidup. Cepat gelis kasep, mangga taatna disuruh ku mama. Ditahan mama. Alhamdulillah Allah. Dirajak ayeuna hidup nawi neng ka mama Lala, Aa ka mama Neni. Mangga dicatat panangan mama, teteh Aa, mangga sungkeman kabangunan mama. Mangga sungkeman di pangkonan mama. Mama, iya abi bala putra mama. Tapi abi jantan kepala putra mama. Insya Allah bisa jalan diri ke mama. Tapi anggap abi putra mantu mama. Tapi anggap abi putra pituin mama. Berbagai kasep anak di roh pangkuku mama. Wali bila-bila tanya mama salami kamu hidup duaan. Didoakan ke mama dan dia bagja. Cekap gelis kasep mama dipeluk mama. Tanda tawis kadede harus yang kalau jadi putra kadede mama. Hidup keasian saja ini jadi induk gelis kasep. Jadi mama hidup rumah tangga sing sauyuna. Seluti keasian pikanya tuni kemudian jadi induk yang bapak kesak itu sauyuna. Seluti keasian pikanya anak pokok senang rumah tangga dari hidup Allah. Cukup gelis kasep. Maka ayana ke apa mual, datang ke apa menang.
mangga cepeng heula panangan apa teteh AA, mangga ditutup heula pamete apa. Neng AA tinggal payunami hidup sosok seorang bapak atas berjuang jiwa raga negara hidup. Tuh apa unang nyaah naga hidup gelis, hidup anak awewe apa anak dipikannya aku apa. AA Ari tuh apa mual ramah hidup anu salagi berjuang ngabelaan hidup. Neng naon tos dipasikeun ka apa teh nyaah ka hidup. Ayeuna teh ngajurung niang ka hidup, mangga ayeuna gubrageun mastaka hidup di pakonan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hapunten abi duaan, rumus abi seueur dosa ka apa, rumus abi seueur nyesahkeun ka apa. Nuhun kadeudeung ka nyaahna katampi ku Neng Haula, katampi ku Cek Ari. Doakeun abi apa, muga rumah tangga abi aya dina kabagjaan. Tos geus kasih mangga dirangkul apana, dipeluk apana. Dedah naking bager kanya apa tadi peta geus dihampura ku apa ngabelan hidup salila ieu saking dedeh nyaahna kanu jadi putra kadedeh apa. Nyebarkeun kewajiban nikahkeun hidup. Apa ridho ikhlas beralgramiang anaking cekap mangga ta'arna disuku apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga digentos Neng ka apa mual, AA ka apa unang. Mangga sungkeman kasep gelis, mangga gubrageun mastaka hidup di kampungan apa ieu putra mantu apa. Gelis kasep dua aya nama ramah hidup jeung ibu hidup teh. Omat anaking bakti hidup kanya hidup kana jadi indung bapa tong diwilah-wilah. Tah ayeuna nama indung bapa hidup teh aya dua. Gelis kasep sumujudkeun diri hidup pupunjungkeun jadi indung, pupujakeun jadi bapa. Cekap gelis kasep mangga dirangkul apana, mangga dipeluk apana. Tanda tawis kadedeh kanya barakallah. Anaking bagja hidup duaan gaduh ibu bapak anu sakitu dedeh nyaahna ka hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga cekap apa ayeuna ibu tiasa ngalih deui calikna. Terakhir teteh sungkeman ka AA. Mangga teteh canatul panangan AA. Mangga sungkeman di panggonan AA teteh. Gelis anaking poe ieu menit ieu detik ieu hidup semujudkeun diri hidup kanu janten caroge hidup. AA sungkeman abi anu sajati, ieu abi bojo AA. Tapi abi janten kupunden ati AA. Jadi diri abi istri anu sayati salawasna bakti diri ka AA. Beral geus bojo AA ditampi bakti hidup. Alhamdulillah urang tos ngawujudkeun cita-cita rumah tangga. Mudah-mudahan janten rumah tangga anu salawasna dipikaridho ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga ta'arna disuku AA. Alhamdulillah barakallah. Salajengna aya prosesi huap lingkung. Mangga mamah tiasa ngabul. Ieu lajengan tina sungkeman.